sejujurnya. Biasa. Dan rekan-rekan dari Aksan, Paguyuban Aksan, Aliansi Keluarga Sunda Nusantara, masih sareng Kang Eki, Abang Cas, Kang Andi, Ua aksesoris sareng Kang Roni. Ini orang atraksi lah ya. Atraksi teh naon hartosna? Kang Eki? Demonstrasi budaya, demonstrasi jadi bahasa politik mah demo gitu. Demo aksi lah. Makanya demonstrasi keinginan sosok kelompoknya. Demokan aksi. Ya. Tayana mintonkeun aksi naon ya di Ua aksesoris teh. Kan 20.000-an masyarakat. Aya filosofi na teh wa. Nya kita seukeut pesonya. Nya. Sok. Peso teh seukeut. Peso teh seukeut teh. Sok coba kana ieu. Meureun kayak gitu. Kita kan baru belinya, baru beli gitu kan. Aduh teh ya. Oh, kampung. Ada yang mah tong dicobain hal di bumi nya. Beli Don't try this at home, kan lihat ini. Untung ya mah ayam beli mah. Dia mah apa buat dia berbayar. di payun lah, di payun. Tapi pasti dia kan ketinggalan. Ketinggal. Ketinggalan kan ini. Nah, nya ulah dicobian di bumi, dari mah kena aya anu ahli. Itu cukup ku jampe teh. Anu kena upaya mah mohon kena latihan teh mah. Cek pari pos mah sepuh papuku cukup ku jampe tapi kudu jeung pamake. Mantap. Nah, Sampai memakai. Iki mau nyebut angin segala. Apunten anu kasuhun sanes agul ku payung butut atanapi bade ujug. Bade ujug ria sareng takabur nya ieu teh Betul mundur ya. ieu mah sametawi soalnya ieu mah teh. Pamae mah apal tentu gedang pesek kuat. Jauh ge komo wa. Sejujurnya. Biasa mah ku bedog gitu main ieu kai bedogna itu bedog api. Biasa dibuka bedogna. Tuh, Eta bedogna. Oh, ya tapi tahu rambut mata aya tercukup ku jampe tapi kudu jeung pamake. Dan ai jampe mah sami wae jampe mah doa itu bismillah sami tapi pamisar teu pamajen pamake Pemakai. Jampe di pamake. Nah, Betul di pamake. tapi wa aya nama karapos wa. Ini bikin kan akhirnya ngelatih diri sanes muasaan urang hayang kuat di kade antara piteura ku anu saeueut tapi muasaan diri ngarah eueuh anu ngade berarti tina ucap tekan lampah anu tadi filosofi ku si Abah. da urang ulang yang hayang teu neurak di kade teu neurak piteura mending ulah aya anu ngade ulah aya nu deungeur Berarti teman nu di perdalangan asihan abi alkoholnya asihan welas asih asih. Jadi betul Welas asih teh nyuruh kana ajaran agama oge. Pan urang segala rutina kada ngucap bismillahirrahmanirrahim. Bismi kala nyebat deui pangeran Nabi Rahmanun mawelas, Rahim maasih. Saguyuk sareng karubun-karubun buun urang ge. Nabi dianggo gitu. Lamun urang ngucap kene bismillah, teu aya deugri, teu aya kangewa, teu aya ka ceuceub gitu. Enten kedah da pangeran oge nguningatkeun teh bismillah gitu. Dengan menyebut nama pangeran berarti kedah Rahman Rahim. Anu benci sanes nu asli di pulang sangit teh naon teh?
anu benci Justru di bahasa tua gitu kan eta eta bahasa sih budaya Sunda ya budaya Sunda mah asli air susu itu dibahasna teh iya susu kira kopi tentunya bah Eta teh biasa dimuhi, biasa dipelajari ku beningna hati urangnya. sumur Upami dasar hati urang aya kotor lah gitu nya. Aya sama-sama. Aya sirik, aya bidik, aya jail, aya Saya aya. biasa mempelajari begitu ya. Jadi keikhlasan situ wadahnya. ya itu zaman akhir mah di aplikasi hasil misalnya sebagai kekayaan gitu maka nyasar tadi terus diuningakeun mending nama gali mah ulah aya nu neungeul ulah aya nu ngade tapi kuy deh kan itu lagi mengucap tekan lampai Capaikan dampak gitu ya. Komitmen lah kalau bahasa Indonesia komitmen. Tindakan, ucapan dan perilaku itu harus seirama. kalau aya nu majikit oke ya Alami ya, tapi di mana wae teh upami atraksi seperti tadi gitu. alhamdulillah ieu mah mun tampil mah sok aya di nu hajat Nah, gitu. Upami kalau saya di hajat artinya aya anu onan ya. Sumur. Nah, jadi upami keluarga harmoni hoyong onan gitu misalkan keahlian di aksen terlibat aksen salah satunya di seni terus atau kesiran biasa hubungi kamar atau tadi selain Aksan bae ya. Sampai Aya situ di aksan. mana? Di Jalan Pagarsi Barat nomor 322 Aksen Jalan Pagarsi Barat nomor 322 strip hiji 722 Strip Biji Mun Sukahaji Babakan Ciparai Kota Bandung. Babakan Ciparai Kota Bandung nomor telepon biasa di hubungi Mana biasa ka nomor abdi ka 088 0808 genep 43 Jenah Opat Tilu triple 2 222 308 1008 hubungi we Kang Andi nya mohon Andi 0896 4322 2309 Da wa aya di dinya gitu. ayeuna seni Sunda teh di antawisna kapungkur pamilu ayeuna nyepitan sok aya nampilkeun laes. Kuninga laes? Lais Laes anu dua gombong Oh. ieu nama kabar keluarga juga benernya siga Akrobat. akrobat dilak si garu sama terkenal aya keneh. Aya. duwi kaya mah Mas. Lais. Eta kami ya biasanya dipelajari ku Biasa. Kalihayan. Oke. kan berenang itu sama sekali yang nunggu kusku latihan tapi Aya oke. Pamake sedang do pami teu sareng pamake mah masak oge pami kan caweran gitu kayaknya benar. Kudu yang Sama-sama. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.